kelok-kelok parantos, masihan kehidupan hatena rakyat Kalimantan. Kisah dan tebih diceritakan ceningkan pedalaman, hiduplah saurang randa sepuh lawan anakna anu namina Dani. Saplak lama Dani pupus, kehidupan ngaranna hana berubah kaayaan susah. Lama Dani henteu ngawariskeun harta saibutkeun. Sang ibu kapaksa didamel di selang jalmi minangka buruh upahan. Sementara putrina Dani nyaeta saurang mejal anu ogo. Jadi ogo manehna oge nyaeta saurang mojal anu pinter sareng pasoleh. Damel naman disoleh sarta mengagumi bagusanna. Hiji hari Darmi, anakking, ayo bantu si Ibu ngadamel dina serang. Hah? Ngadamel dina serang? Telepat tuh. Iya nah, sekali-kali bantuslah ibu. Hente bu, abdi embung ngadamel ti serang. Tiasa, kulit abdi kotor. Apa anjeun teu khawatir dina ibu? Khawatir dina ibu. Taya gunana. kali-kali Darmi henteu mempedulikan indungna anu kalawan sesah susah payah didamel demi menangkan bayaran anu henteu agung teuing. Nanging sanggeus mendapat bayaran. Wah, untunglah angkos ieu cekap atau nanggal beras. Wah, biasa bayarannya. Cobi sabaraha. Wah, cekap ya haturan ngageuleuh anggoan anu kuincar. Tapi nak, angkos eta aturan nanggal beras. Oh, gitu ya. Yeuh, abdi kembalikan. Haha, raos wae. Artos ieu bade kupakai haturan ngageuleuh anggoan anyar. Tapi orang bari tua naon nak? Ah, tepale terang, belet pisan jantan orang. Darmi oge angkat tinggalkan indungna margi henteu iasa nyekapkan keperluanna. Ibu Darmi oge angkat ka bumi tetanggi na anu jegut haturan nambut artos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Bu? Aya naon? Naon? Ibu, masuk dulu atuh. Naon, Bu? Geus teu kedah malu ngomong we. Begini Bu Seno, Pak Seno, bolehkah abdi nambut artos aturan nanggal beras air ieu abdi kahayasa ekonomi. Lah, lain apa ieu ibu mendapat bayaran ke Serang? Apakah temahi? Aduh, salaki abdi, mangsa anjeun tumingan anakna Darmi. Si Darmi eta tangtos sok pundut. Naon oge diambil saya paksa. Darmi, abdi teu kantos ngadengna nami eta. Oh, si Darmi eta nu gelis. Nonoman desa sering ngomongin. Tekanya teras-teras, sinjang anjeun eta ibuna. Baiklah, Bu, iya ya sakti kartos nu tiasa urang berikan. Wah, hatur nuhun Pak Seno, Bu Seno, abdi janji waktu abdi gajian nantos, abdi geura-geuru ngabalikanna. Terkedah anggap we ieu sumbangan. Iya, gepoe ge sumbangan. Hatur nuhun ya karena bantuannya Bu Seno, Pak Seno. Baiklah kalau begitu atos eta bakal abdi kanggo salus-alusna. Abdi janji abdi bade meuli ka imah saheula-heulanya. Beberapa dinten saterusna Ibu Darmi bade ka pasar. Lalu Nak, ibu palai ka pasar heulanya. Bentar Bu, abdi ngiring atuh. Pupur abdi geus seep ya. Tapi antos ngageuleuh pupur teu kenging awis-awisnya. Iya heeh. Kieu janten jalmi miskin. Hayu atuh Bu. Hei gelis, palai kemana ya? Iya, palai ka mana? Ngagelis pisan atuh. Tekengin cuek sami kita orang dong. Biasa palai ka pasar. Oh, nya sami saha? Kalian tuh tinggal di pengker. Tuh. Oh, sami ibuna. Hah? Kalian gelo, jangan kayak gitu, dihitung ibu abdi. Terus eta saha? Dia eta pembantu abdi. Oh, pembantumu. Hapunten nya, kurang salah sangka. Ya, geus diangkat heula. Ibu Darmi anu ngadenge eta oge musat dada sarta palai nangis. Nani manehna nahana. Di lalampahan eta Darmi patupang balik kalawan datangna sawaktu sakola. Wah, Darmi, lami henteu patepang kumaha wartos anjeun? Henteu awan teuing kok.
semakin sawawa anjeun beki gelis cocok manggah anjeun cicing didaya. Naha anjeun henteu cicing didaya? Sabanarna abdi hayang cicing didaya. Nanging kumaha deui? Khawatir pembantuku anu aya di belakang kalau teu aya abdi anjeunna palai teu tuang naon. Teu hanya gelis, anjeun oge balabah hebat pisan. Kurang anyar sadar manggah anjeun ka dieu sami pembantumu. Saleresna anjeunna eta babu, margi manehna teu tiasa melunasi sambetana ku abdi. Nanging kumaha deui, abdi kasihan. Makanya ayeuna manehna ku bayar sarta ku jadikan pembantu abdi. Jarang loh jalmi sapertos anjeun. Geusnya abdi aya urusan. Ayo ibu, urang enggal. Ayo naon, naha cerik dugi segituna. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hamba tekiat deui nampi cocobi ieu. Hukumlah anaking. Apa nu Kutuklah maksud? iya. Maafkanlah aku, ibu. Lamun ieu mangrupa pipisahan pamungkas urang anaking.